Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Guru urang sadayana sekeluarga nu kukula dihormati. Tadi pengatur acara dan minta maaf aturan mememehna. Ya mungkin sebuah dahar, sebuah naon karakatur nuhun ku memitina ya. Padahal mah bagi kita kalian ini walaupun teu disambut kitu geus ridho hadirna ka dieu lain neangan kue. Betul? Lain neangan naon neangan barokah. Mungkin keneh guru orang hirup sebab geus maot mah buktina orang dek tanya ka Abah Haji dan Jati hese benar gitu hese dek tanya ka ditu gitu hese nanya ya hampura ieu mah ya sebab ieu tadi nu hadir selain daripada guru kita banyak kiai-kiai anu di luar hadirna untuk ka dieu ye nya loba ye tukang pidato ye ngan penting ieu teu kapilih lain nyen piserian maaf ya betul apa tidak anu kapilih ieu kula nu geus kolot. Mantap rada jadi buah pamikiran eta masalah pilihan henteu mudah gampang diomong hese dilaksanakan masalah pilihan calon bupati tilu nu kapilih calon lurah tilu nu kapilih calon gubernur tilu nu kapilih hiji bae ieu loba kieu tukang pidato tapi nu kapilih kula nu kapilih benar padahal Masya Allah ilmu ulama dibandingkan jeung lah pangletik-letikna ilmu ulama panglembet-lembetna sok dibabasakeun balik mondok ngaji amil teu kacekel ngaji jurumiyah teu kabawa ka imah ngaji sorop teu karagap jadi bacaeun eta. Sedangkan sejarah ngaji kami turunan Baros Abu Yasidik di mana pesantren masih menjalankan amil jurumiyah sorop termasuk ahlu sunnah wal jamaah daerah Banten logatna ge make bahasa Jawa benar logatna ge make bahasa Jawa malah lamun bener-bener ngajalankan amil jurumiyah sorop anu sanadna ti Banten ti Baros sok aya khadaman punten kieu eta aya khadaman nyaba ka dieu mariksa maung nya maung jangkungna maung eta lamun kira-kira urang diuk kaliwaton ku maung eta teu nyundul sering nu mantak Abu Yadam Yatimah keur di Kosambi sering manggihan terutama malam Salasa mantas ngaji jeung santri ka masjidna peuting sering manggihan eta di pagar tukang ini Imam Abu Ya Muhyiddin geus cek tapatah ti ditu cenah eta lamun urang di pasantren amil jurumiyah kapanggih jeung eta kadang kudu bisa ngaji kula ge pernah eta mondok di dinya di Baros 7 poe atau 7 puting eta
eta titah zarah mondokna lain di pagahan ngaji ku putrana teh putra Abu Yasidik anu ngaran Ki Muhammad pamajikan anu kaopat pan Ki Abu Yasidik mah pamajikan opat geus urang jadi kiai ulah hiji nu bagus nama opat ngan saopatna eta pamajikan paloba-loba santri kitu tah tuh paloba-loba santri teu naon toh ge nyandung hah jangan nokolot balik atuh antep paloba-loba santri sampai mencapai 400 santri zaman harita eta kula bulan puasa mondokna Ceki Muhammad Mang Soleh kudu jadi haji ya ngajina ulah di dieu hari itu baca ka kuburan Abah sebab ulama cenah lamun aya masalah muskil ngajina lain ka kiai tah Ki Muhammad ka kuburan Abahna kan model pan ieu Ki Uci teu kada lebay ku aranjeun lamun aya masalah muskil ka ditu nya penting-pentingna leumpang bener terus jadi wasiat malah di daerah wetan macam lagi aya hiji kiai anakna tilok ngaji begitu dok maut lamun sia mangi masalah musul tajong be tetenger aing kiai gitu ge benar gitu eta Ki Muhammad waro jalmana setiap manta salat anjeunna langsung ceurik can manggihan kula ge tah eta Mang Soleh ngajina penting di dia bulan puasa harita kula mondokna ngan lamun kapanggih jeung si Badot ulah kaget eta mau henteu teu kapanggih mah teu bisa ngaji ai sieun maji yo sieun mondokna tiluan jeung urang Jiput jeung urang Palembang saurang tiluan jeung kula dibere wirina misah ulah pada dempet kitu lah aturan sieun mana sora eta teh pan binatangna kek wah talalakon kula eta di baros jadi ambil juru meya luncuran di baros nya dika dieu turun ye sabada kurun ka dieu mah kira-kira nya di Abah ka dieu jadi lamun santri ti dieu lamun hayang kapanggih jeung si Badot ulah uprak-apruk ka puri tahan lamun dipuri mah Badotna langsung kokorandangan malah kami ge rada boga sangka goreng lain goreng deui bisi eta puri dibom ku Allah jadi pakai maksiat kami ge kata rajang mantak bantuan ieu kiai ulah diararantep halodo sakieu terang-teranganana nu ngadoa minta hujan saurang anu ngajagaan tujuan bener dianggapna lain dosa sing icas ke semondok mah bener ulah sok hutang ke mondok mah sebab pusing moal kaburu tatalaran sia mikiran hutang bae bener benernya nanti coba orang kumat ada hutang na jeung buuk dicukur kolot eueuh ngiriman nu pae santri baheula tuh nya jadi Cilongok ieu tetap sanadna ti Cangkudu Baros Abu Yasidik nya kula ge henteu teu ngalaman ka Abu Ya teu mendakangan keur waktu hirup ku Abu Ya Sekong sok diajak ziarah ka Baros mujina dina hiji waktu kula ziarah aya wadu ragam digigireun kaget kula cek babaturan putu atuh putu beda aing ngaberi aing menyeri kitu nya mang santrinya anu sakit teh santri aya 500 ulah sok rajin ungklak angklep kapuri jaya ulah uprak-apruk kapuli jaya bener mual wanieun ibus eta mah ki entom ngomong kitu hami molekeun aing nu berani sebab aing mah geus kolot kira hade wasiat aing mah tereh paeh
benar iya sing ade mendak tadi protokol hang menta naon cenah mencang orang moal bisa pancik dina hamil tadi naon teh laita syababa yang udu yauman fatazawaja lamun ieu kolot balik di kangora deuk nyaritakeun urut keur kolot kumaha mimitina eta hirup gitu lain adina jurumnya aminnya gitu lain taman lain ibaratnya nang ngaranna karah pamani tepat telayak kos urang ngadoa muga-muga ieu duit turun di hadapan imah sakapal atuh cemal datang teu pantes atuh sanajan ngadoa ge ka Allah bari jeung nu pantes jadi kula geus wawancara jeung guru urang anggap ganjel sementara Habib Lutfi dongkap jadi anjeunna geus berangkat di Jakarta menuju meureun Cikupanya dijemput ke dijemput apa dijemput di dia lain bisa teh dijemput pan jalanan nya jalanna kitu kudu teh nyatanya pan maklum bae jadi urang ieu penting ieu pan kadongkapan inten lebih daripada inten insyaallah. Jadi orang diwawuhkeun ku guru urang ka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi kita Habib Lutfi bin Yahya nya. Kula asalna orang kepanggih 3 kali tah. Di luar Batang di bumi dulurna Bapak wali kota tah. Ilmunan kada Haji Yasin sih hari itu. Mun Yasin kunciran. Aya pandidinya pernah datang ka dinya. Pernah dari kapanggih di Pelawad Poris di ma Ustad zaman huri tah geus ieu urang lamun datang Habib Lutfi ulah sasalamannya nek sasalaman moal datang ka subuh sia geus bae ningali wajahna bae an-nadzur ila wajhil alim ibadah ningali kana wajah kiai termasuk ibadah borok pisan lamun ningalina bari jeung bunga ningali wajah kiai ibadah bari jeung bunga resep eta karasepan ku Allah dijieun hiji makhluk naik ka angkasa datang ka handapeun aras sujud sahasia kuring bogoh naon bogoh neuleuh wajah kiai deuk ka mana maneh deuk minta dihampura jelema anu bogoh ka kiai. Kira-kira gitunya gitu zaman kuarna pun harewaeun ka kiai kita ulah kapuri Haji Soleh carewet kita ulah ngaridit jalan janganna Haji Soleh mah kejem diajak berjamaah rewel geus terek manggeus bae hirup ieu tugas kami pan ngajak Kulu ro'in mas'ulun an ro'nyati tiap-tiap pimpinan bahan ditanyakan anu dipimpin RT mimpin 85 eta tanggung jawab RT eta catatan kusia RT tanu 85 anu salat aya sabaraha nu henteu aya sabaraha nu anakna reuneuh bapaan aya sabaraha nu boga hutang ka pamarentah sabaraha nu tilok salat aya sabaraha di total anu tilok salat aya 3 RT nang teu hijikeun kadinya ulah marah sia kewajiban eta aing teh jadi RT gaji eueuh atuh ngajak-ngajak salat kitu jang engke ye urang pan cadangan nu kula mah ye pikiran kula punten ki uci kula manu pake kamelang ieu cadangan jang engke model abuya urang ibu undang ibu nihaya Masya Allah ahli ibadah anaknya jadi ulama anaknya jadi kiai anak urang pikiran kuari coba pikiran ngaji Quran teu mampu komo salat sunnah nu dibawa HP aya eta mah Yasin Fadilah bating eueuh nu mamawa ieu zaman akhir dulur lain kula pang alimna
lain kurapang loba ilmuna lain telesot HP mah kabeh ge marawah HP ya ngan kula doang nu teu mawa sebab kula mah teu boga HP di imah lain nyohor maneh aing teu boga aing mah datang ka ieu aing teh bisa nyetelkeunana lah iya bener punten ge nya ujinya punten ya baheula kula aya nu mere HP eta teh gede nu sagede telepon naon eta benerna Nokia geus kitu cek nu mere Pak Haji pulsana ke kula dibeureikeun saharga 50.000 mojina kula dek berangkat datang maneh mah pulsa ya ku budak bae cenah pulsa bisa ieu ngasupeun geus biasa kitu geus kitu ku anak kula teh dia coret ditarik dicoret geus cenah bah pan eta teu diasupeun tah ieu kabodohan kula lillahi taala ai sugan kula mah eta ngasupeun pulsa teh kos meuli kareta saat kartis kereta api pan diasupeun ku jelek beunang gitu ieu kabodohan kula mantap kula sok jampang nyawad masalah bodoh mah teu saha betul apa tidak iya aya jelema cenah tilok ngabohong bodoh aya jelema bodoh cenah ngabohong bae atuh tah leuwih parah nya ayo coba ya jadi urang kikianan ieu pikeun menarik ka urang jadi contoh seperti maca Quran tadi coba ya awak kurang datang ka imah giat tante maca belajar maca Quran leuleus pan geus lemah teu nya sakumaha hadis Nabi zayyinu buyutakum bisalah padahal mah teu diidgom geus teh nya maca hadis malah kabel teuing untuk kudu kieu zayyinu buyutakum bisalah kabel teuing gitu benar zayyinu buyutakum bisalah wa bitilawatil Quran cek Rasulullah hias imah maraneh kabeh bitilawatil Quran bisalah jadi imah urang eta lobakeun salat sunah di imah malah geus kiai imah mararaca geus imah kulantaran kiai kapilih ieu bisi teh akurnya benar salat sunah mah utamaan di jero imah kacawali fardu kacamaan di masjid atawa di mushola salat sunah mah utama di osok geus lemah hate urang geus umbatan geus kahayang eueuh kabeuki saolah-olah hate urang ieu hampir mirip-mirip geus paeh naudzubillah min dzalik masyaallah sadeng ngajak Ibnu Ruslan wa inna min abadi qulubin nasi mirrobina rohimi qalbun qasi tina satengahna manusia anu jauh ka Allah hatena nu geus teuas qalbun qasi teh hatena geus paeh ieu ngomong seperti kayak pisirieun bae enak biasa nya teu pangarang-aran barang paeh mah listrik cang-cang ge lamun paeh mah poek sapekar paeh eueuh soran kabo paeh teu meunang diponcit pijieun bae kacawali meunang moncit benar kotok di kandang paeh sorangan ulah diponcit tah model pedagang-pedagang kotok sing harade nyokotan kotok di pabrik aya nu opat paeh ka bawah kabeh dihijikeun ka pabrik dijual doraka sia eta haram eta kabeh cing hade sebab barang haram eta lamun ngahijing halal halal tanagaan coba urang kuari dagang teu tatanya heula ka kiai datang dagang be geus dagang karak nanya kos inget baheula di dia Abu Yadan Biati kedatangan urang Jakarta bebeja hayang dagang naon mang kula mencana eta bae dagangna ngawarung kejo bari sok aya jelema ngahutang duit 10.000 dibalesna 11.000 cek kiai teh adi dia atuh mang teu meunang cek agama lah kiai kagok urang mah kitu lolobana kuari geus dilaksanakeun karak nanya aturan mememeh dilaksanakeun nanya heula
Orang mantepan nya benar. Oh iya kira-kira ya lolobana gitu. Jadi nanya heula. Kumaha tah? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kudu naranyakeun anjeun ka ahli zikir lamun kira-kira teh nyaho tah sakumaha tadi sambutan protokol. Ulah sambarangan muji. Ya muji make jamangna ge sepor, tuh make kopeah-kopeah acan. Kula ge sok rada deung ageungeureuheun kula masieun. Make tenggak teh tenggak. Kumaha batalah nurutan ge titimu. Tapi ari aya guruan mantap bae. Ari nya boga guru mangan ieu mah ki opang khawatir ge bisi ti dituna. Ti luhurna. Benar? Kitu sing haradenya. Jadi nabi imah urang kuduna dihias dilawakeun salat sun atawa dibacakeun Al-Qur'an. Tah, ieu mah potonganna mah potongan kabeh geus kana maca Quran mah geus pokona ulah ditanya-tanya bae geus ieu. Ya tuh belajar wawuh jeung Quran, betul apa tidak? Sebaca Rasulullah man ahabba ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Sahaja mah anu resep hayang ngobrol jeung Allah, dia tata maca Quran. Nya, gitu tak model kori-korinya nama resep ngobrol jeung Allah. Depan upahana ge bau. Barang aing mah pidato 2,5 jam balik karena Allah. Puyeng ka otak. Maaf ya malah nyinggung ka ustad mah. Tatu nuduhkeun fadilah Quran baik itu. Barajanya bikang urang amun teu bisa maca Quran bawa ka dieu ka Cilengop. Aya tukang madhanana. Benar? Ulah dibobonceng we ka mamana. Aya Quran teh nyahuun ke di akhirat nanti ka orang pamajikan nyolok. Sia bae bisa maca Quran. Dibobonceng aing ku sia ka mana aya Quran aing teh dipagahan teu ngarti aing ka neraka lamun teu jeung sia. Ulah pakai main-main. Kitu teh jadi musuh teh pamajikan. Ayeuna nyebut papih ge keur loba duit. Terjadi engke di akhirat. Ieu nu khawatir ge kula mah pikiran anu dhaif engke di alam akhirat. Di dunia 1000 kali capek, 1000 kali nyeri, 1000 kali balangsak, paeh. Paeh henteu? Paeh henteu? Tapi lamun eseukeun ka neraka jutaan nyeri, paeh tuh. Paeh di neraka mah. Kos di sorga. Ayeuna jelema di alam dunia beunghar, ngeunah, tenang, hirup, paeh. Bener enggak? Itu Presiden Pak Soekarno ge baheula ingat sok ngadenge beja. Soekarno tidak mungkin mati sebab beliau turun wahyu dari ilahi, ditembak 3 kali teh dikeun paeh kuari nya. Wakilna Bung Tomo, Bung Hatta, paeh. Jadi paeh kabeh ge. Ilallah, angin Allah nu moal maut. Benar? Ayeuna urang di dunya beunghar suwi segala macam cukup belah sasenangan anggeus. Tungtungna paeh. Tapi lamun ku Allah dikasorgakeun, ieu nu paling istimewa. Ngeunahna liwati batas, tikelan juta ribuan tahun di alam dunia, bari eueuh paeh. Di surga mah eueuh paeh, ngeunah bae urang. Salat henteu, jadi hansip henteu, jadi lurah henteu. Waduh, kieu henteu, ngisi henteu, kolot moal, aki-aki moal, ngora bae. Satu cerita lalaki ukuran 32 tahun. Mejina seterak. Lamun awe ukuran 12 tahun, ji, waduh, ditawi. Mejina kos bonteng nyuhun kembang bae gerang nyek. Kudu atoh jelema mukmin mah betul apa tidak? Nya paeh surga mah datang ka mana kieu? Datang ka mana na? Saabad-abad bae di ditu hirup. Sadaekna urang bae, geus. Dek istilah kasar ngomong cohakna mah kula sok rada cohak dek numpakan bikang berang peuting ge moal head, moal ngajuru, moal mandi hadas gede. Jeung di ciumna ge atuh moal bau abad.
Kang sia nu geulisnya dicium jam 3 bisa molotot-molotot. Tah ieu urang hangin mencapai eta ieu. Bener gitu bener. Wa man tagha wa asarul hayata dunya fa innal jahimah yal ma'wa. Lamun jelema gawe doraka di alam dunia ngahirupeun kangeunahan di dunya bae beurang peuting. Fa innal jahimah yal ma'wa, neraka jahim geun tepatna kadinya. Tapi wa man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa anil hawa fa innal jannata yal. Nah ieu para hadirin sadaya. Payahna kudu capek. Ayat Quran ge sok lolobana mah nyeri heula. Kudu capek heula, tanpa capek moal mangih ngeunah. Kita ngakan apel ngeunah tah. Anggur ngeunah. Kue korma ngeunah. Melakna sabada tahun. Jadi tanpa capek, bener ge Allah mungkin, tapi kudu ikhtiar. Ulah kabeh kumaha dipasrahkeun ka Allah. Pan mang teu ibadah kumaha cek Allah. Pan mamang luyag-loyo ka di katongtonan atuh kersaning Allah. Ai bener mah bener eta nu kitu. Ngan eta ulah nempelkeun barang goreng ka Allah pantang. Nya, ieu masalah maca Quran. Kula ge osok maca ngan atuh tilok eta bae tilok dawang gitu. Ja capek mantas kieu yeuh. Gitu. Balik datang ka jam 10, jam 11 boro-boro ngurusan maca Quran pan. Mana ieu kuari awak dan ieu ngadarek di ngomong ieu. Napas kurang. Gitu. Padahal tombak motor ka dieu kula tah. Komo lamun leumpang geus teu kuat. Nasabah lah tadi tak kuki uci umur kula geus ditaksir 80 tahun. Jadi kula ti merdeka ka dia 70 umur kula tah. Jadi kula mengalaman merdeka bisi bapak-bapak anu manghi merdeka, akur tah henteu mangih nyumputkeun pare. Hah? Tuh berarti eueuh nyaho tah. Pare disumput-sumputkeun bisi kapanggih ku Belanda. Meme diusir ku tentara urang. Ai Belanda kahiji mah kula ge tetep teu nyaho. Nyaho ge Belanda kadua. Tah lamun ingat mah kula Belanda kadua eta mulai sakola SR. Ingat bae lamun isuk-isuk deuk sakola liwat ka Pasar Kemis, Belanda asramana di dinya. Leungeun kami eta teu ngari taku Belanda disuntikan bae tiap poe. Nek biasa eta. Nah kan kantorannya nama tu ilmu alam ieu, ku kami dibohongan. Beda kertas di dieu, padahal malin tulisan eta. Abeh dianggap geus disuntik kitu. Ayo wal poe jeung disuntik teh disuntik hendak biasa peuleungan. Nya, eta zaman Belanda bisi kula rada kurang awas henteu pengalaman kula ge. Sebut we hilminah kawin teh mah nepi duit di bolongan eta awe raja kawin. 5 senen di bolongan tah mah kula mah teu pati lancar. Aing ngajalankeun duit gobangan mah senan peser ngajalankeun. Belanja sapeser, sesen, sagobang, gitu. Tapi si ayah nul leuwih ti kula berarti nyana kolotan ti kula gitu. Geus berarti lamun kula keur memeh merdeka 10 tahun. Jadi 80. Lamun keur memeh merdeka 12 atuh 82 tah mah. Urusan kula ieu nya. Jadi kula eta diboga pere umur 80 tahun. Malah dina kitab nang kula manggian kamari tah. Lamun urang dibere umur 60 tahun eta cenah ge dina hiji peuting hees ulah kurang ulah leuwih ti 8 jam. Kitu ketahui tah. Lamun urang dibere umur 60 tahun eta nu pake hees kurang beurang peuting ulah kurang ti 8 jam. Lamun eta umur 60 tahun anu dipake HS sapoe sapeting 8 jam anu teu dipake ibadah 20 tahun. Gitu. Nu nganggur ka waktu kosong. Pake ngaji henteu, pake nonton henteu segala macam kosong tadi. Asana kitu. Nya. Jadi urang dipanjangkeun umur, datang ka dieu muga-muga umur panjang jang ibadah. Sok ayat talung-talung deuk naon dibaca Allahumma bahwa tawil umurana. Sabab jana umur mah geus ngabatos ka Allah atau Allah nu mere panjang nu mere pendek, ayeuna urang minta deui ka Allah panjang pendek. Terserah Allahnya. Bener gitu benar? Ya Allah nu mere gitu. Urang minta deui dipanjangkeun. Di antarana aya setengahna ulama panjang umur ieu dipake ibadah. Bener gitu benar? Tasat kumaha?
aya sambutan saeutik hadis aya 2 perkara anu ku manusia pake ka hewa. Terusan. Engke ieu Habib kebelam. Jangan datangnya. Aji nyekel handphone. Engke ieu ulah pating karunjuk bae aing kolot ieu. Benar. Aya 2 perkara nu pake ka hewa ku Bani Adam. Yakrahul mauta. Hiji Bani Adam paling hewa kana maut. Coba jawab ku masing-masing di hati. Aya nu resep ka pae? Hah? Oh, ngirung jawabnya. Berarti orang resep kana hirup. Padahal cek dina hadisna wal mautu khairun minad dunya khairun min fitnati dunya. Mending paeh daripada hirup loba fitnah. Ngerti? Bid. Ya. Iya. Mending paeh daripada hirup loba eta omongan jero. Pula ge can wanieun minta paeh. Eta aya 2 perkara hiji maut hewa eta Bani Adam kana maut. Padahal mending maut daripada hirup loba fitnah. Cek ahli nggus naon eta nu jero mah ai kitu ieu urang kuari fitnah ambah. Fitnah lain papatah. Di mana di hareupeun masjid di hareupeun langgar ngagitar terus-terusan. Digeunggeureukkeun marahan maneh. Masing-masing aja Pak, kami atuh kami sia-sia kami. Ngan kami nu mantak rewel bisi sia disiksa kami ka babawa. Kitu melangna teh. Bisi maraneh nu ngagawean maksiat disiksa ku Allah. Pan kami ka babawa ka kiai-kiai ge. Eta di dalam kitu teh da eta. Benar. Ah gitu. Anak urang kuari pan lobana fitnah. Kamari ka kula datang aya jelema. Ka mana mang? Anak kula cenah geus 10 poe anu mawa. Yo. Lalaki teh bikang. Digawe ka pabrik dan sana sekolah SMP. Aya di sia ka mana ka dieu? Pangdoakeun we nya kieu supaya balik. Tapalebah nu kitu mah kadak datang ka kiai. Benar? Lamun balik cenah kena di dieu ngaji atuh. Lamun balik kitu ge lamun henteu. Pan fitnah. Geus mang pirang-pirang anu datang ka kula nyaritakeun anakna eueuh. Dibawa ku lalaki. Sedengkeun kuari urang mah ya urang ye nisbah di palebah kula mah eta lamun boga anak parawan dibawa ku lalaki nu sajen tatan ditikah waduh asa pang aingna. Anak aing panglakuna. Di kula tah itu pernyataan. Asa panglakuna anak aing dibawa ku lalaki tajan ditikah. Benar. Apa orang dek kudu kitu bae, kudu atoh bae? Hah? Engke ieu kula geus kesangan ieu. Benar. Insyaallah ieu masalah ngomong mah kuat sabab tungkeunna. Wasiat ya buya pan ieu. Nu dibere anakna ge kula nu boga ni. Pamere abuya, pamere si Uci. Ieu. Ya abahnya kieu Mang Soleh cenah. Ti abah ieu. Iya. Sang setujuna ka tiluna. Mantap aku kula lamun ngomong di hadratan mah kaliang ka dieu. Calakan tah ngomong calakan aneh. Bere calakan asal ingat we ka haji calakan. Duka hewaeun kapula duka harunya. Tapi lamun menurut judul ti baheula mah sanajan bade bentuk hewa ge karunya aja jarona mah. Hiji kitu kaduana bejakeun ka soleh cenah cak haji dan lamun aya sema homo salat sunah mah homo salat kacawali salat fardu sanajan keur wirid lamun aya sema tinggalkeun bae nu katiluna naon poe ieu ponya kitu tungkeunna ieu bagus nya ka Jawa Tengah ka Jawa Timur sagala ieu ijarah dibawa kitu ai deuk meuli kita loba tungket di toko-toko Pak Haji bagusan itu ini mah jelek
cek itu rasa buka duit untuk beli itu nya cek Nabi dua macam anu pakai kahewa kurang hiji mah maut padahal mending maut daripada loba pit panjang ka dituna kaduana kilatul mal nu pakai kahewa ku Bani Adam ieu saeutik duit saha nu resep saeutik duit hayu ngacung ayo bib ngacung bib ngacung kita mah bukannya karena Allah disuruh mas ayah itu mah mualaya Nabi ngomongnya gitu kaduana kilatul mal saeutik duit Bani Adam harewaun nya benar padahal li anna kilatul mal aqallu lil hisab mending saeutik duit nalika ditimbangna gampang saeutik nya gitu benar sakumaha Rasulullah bersabda dalam hadis halaluha hisabun haramuha iqabun boga dunia halal na bahan dihisab haram na bahan disiksa itu mending saeutik duitnya nah saeutik duit mah hayang kue ambekan bae hayang motor nu bagus hayang mobil nu bagus hak na eta geura maot ente ditembongkeun ganjaran ente di akhirat batur meuli mobil sia teu kabeli tuh ambekan sia batur dahang jeung pepetek jeung totongkol di restoran siapa jeung pepetek dipanggang make pangpangawi toh pepetek sia tuh cek malaikat dia cek Allah cek malaikat bedakeun tuh kajalman tukang minum pepetek dahar pepetek tuh pepetekna swaga da pepetek lamun kira-kira sia nyumput kabehan jeung dikang sia jeung keluarga sia pepetek kabeh asup aja pepetek di sorga tapi anu sugih loba duitna keur mujinang enggap-enggapan keur dilana keur dihisab meuli ieu nyieun itu maaf lain nying sieunnan ai aya hadisna kudu kitu kenapa ku yang dipengkolkeun betul apa tidak lamun kieu mengkolkeun hadis eta atuh kiai nu pangheulan nyaprak ka neraka teu kudu pengkolkeun benar laksana jen bari jeung gitu sing waspadalah sebab geus katujul ku hadis Rasul bahan datang hiji masa kaumat kaula 5 perkara poho kana 5 macam nah ieu hayataka qabla mautik poho anta kumanya itu jadi bahan datang hiji masa kaumat kaula umat kaula resep kana perkara poho kana 5 macam hiji resep kana hirup poho kana pae urang ya termasuk kula ge sapo-sapo ting paling ingat lamun namanya Allahumma barikli fil maut karena ingat ke maut jadi kita ngasul ibad pada urang jangan mun katalar mah Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut sakurang-kurangna baca 25 balik insyaallah di akhirat moal manggi hisaban cenah eta lamun manggi eta maca eta osok tiloknya kitabna si siapa kitab eta bae jeung sing rajin ngalobakeun maca doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil wayahna bae sapo-sapo ting 5 kali maca muga-muga urang ku Allah diberi gampang nalika sakaratil Masya Allah sedangkan manusia waktu sakarat na cenah ditanjona lamun cabut sakarat punten kieucinya lain kita ada nih lain dina kitab Riyadhus Shalihin lamun urang dicabut sakarat panona bangun nyuk-cuk teh kitu tah irung banghir nya irungna bang biwir mesem punten teh kita mun salah bedakeun
ulah diantap atuh si salah sih hang minta dihampur aku mau mimitin eta biwir mesem irung banghir mata bangun ngadu teh juruna barieur lemas pukesang eta ciciri mayit saadah ciciri mayit bahagia cek dina itu kitab kulantaran ciciri mayit bahagia eta mayit ngomongna kieu jana nyebutna qadimuni muncek urang mah buru-buru aing pandian buru-buru aing bungkus buru-buru aing pendem buru-buru aing salatkeun lillahi ta'ala bukan ta'zim lalagaan seperti kejadian guru orang nu mandian Masya Allah kakuburan teu leumpang mayit nya teu leumpang mayit benar lempang sorangan malah mah hati mang lempang sorangan di papayang ku manusia ka ditu pan ti dieu ka ditu 300 meter mah aya loba jelema teu kabagiannya kalah itu ngaran lempang sorangan mayit cek bahasa Inggris mah kuarina karanganna eta astapet tanah diumbal mandian parabut pakaian anak parabut tasbeh aing pajar diumputkeun ku aja saleh cenah meureun tasbeh teu aing ngan ilu mandian doang nyokot tasbeh mah henteu bener gitu bener laju abu yang mandek maot eta pakaian set kabeh dibabagikeun hese tenangan nu kitu nya gitunya jadi orang persiapan gasang di lubang kob sana janji pakai kambung bayah datang madat datang gitu geus hijina mait bagus mah kitu sebeda mana roh indit perebut manusia di kuburan ratusan manusia ulah dan sok rada panjang padahal nyeun kuburan masanajan ribuan manusia gitu menang duaan pan tapi jajal be duaan sia mah geus sering kampak benar aya sing hadenya perebutan tapi lamun sabalikna cek dina itu kita bisa kula salah nalekna sebab kula ngaji alatna kurang teguh lamun ieu mayit dicabutna matana molotot Waalaikumsalam Habib Bebe. Taya ya, ganti nanya. Hah? Habib. Ayo. Mari. Habib di Palembangnya. Pohon datang ngomong. Mata molotot sungut ngabudah bari tarangna kesat karelek maut bae geus maut dicabut nyawa sapandagat pamanggih nyerina leuwih nyeri tibatan dikeureut ku alat anu tajem 2000 kali ngeureut dicabut sakarat kun mantak sok ingat bae di hate anu ngabejan setan teh juri heutak ka bikang teh tah sok hayang emas 20 karat sakarat ke mujudna sakarat Masya Allah boro-boro dicabut sakujur badan nyabut bulu kelek 2 bae teu kawawa nyabut bulu irung teu kawa nyerina komo sakujur badan urang ku malaikat dirak-rak kabeh dipencetan sasani malah tinggalin dipencetan terus hataka rambut hiji buku kurang eta dipautan ku malaikat dicabut rohna dipautan ku malaikat sedangkan buku kurang sabada juta teu kahitung ieu mah urusan malaikat urang mah ulah pusing-pusing
Benar gitu benar. Seperti yuk warina kejadian di Makkah jelema Ridwan ku manyabutan malakal maut eta mah urusan malaikat. Teu sia pusing-pusing urusan batur. Benar gitu benar. Masya Allah sakarat. Mantap kurang balajar ngadoa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Gusti, muga-muga ieu kuring dibere gampang nalika sakaratil maut. Ulah nyusahkeun nu hirup. Sakorat geus 7 peuting pancek bikangna ge paeh henteu tatanggudak bapa sia. Ai geus kasalahan. Benar gitu benar. Ulah dianggap remeh ieu sakarat. Nyirina lain papatah. Sakumaha kula boga dongeng punten imaya dongengan saeutik. Nabi Isa alaihi salam nyebutkeun ka ibuna, ibu dunya mah darulah mandaralah. Desa jalaman itu boga desa. Yuk urang pindah bae ibu ka mana? Ka Jabal Lubnan. Meureun ku ari anu kasebut Libanon kira-kira. Diajak ibuna ku Nabi Isa ka Jabal Libanon, ka Gunung Lubnan. Itu ka di belah mana bae teh jakulatan teh mangga ka ditu. Ki uji mah meureun kapang kaliwatan kamari. Kaliwatan. Kaliwatan ya. Benar, Mang. Oh Jabal Lubnan eta kaliwatan. Ye mamang mapang gitu amat. Ya bisi sanunya kuari mah pana saloba duit bisa ka mana datang. Kuari mah ka daerah mana bae ku sebab loba duit datang. Asal aya sumangat ka imananana. Barang datang ka luhur gunung. Ibuna salat maghrib, ti maghrib Nabi Isa turun ke handap. Neangan jang maraban ibu cek urang mah. Ya sakasab tuh Nabi Isa ge. Mantap lamun aya kiai dagang ulah digeungeureuhkeun. Sia mah kiai dagang teu meunang dagang dibere tilok ku sia. Dagang teu meunang nek aing. Ai teu meunang dagang bere ku sia kitu. Hah? Ulah hok-hok dunia ieu jeung aranjeun kabeh geus sasampeureun di akhirat. Sedengkeun ieu ganjaran nu puang gede-gedena cenah ge mere kiai hantem sia. Ieu wae dah. Ieu lain bisa bae keteranganana encap teh milihanana. Benar gitu benar. Pan kiai mah leuleutikan waris dari Nabi. Lain ngawaris dunia, lain ngawaris pangkat, ngawaris ilmuna. Benar. Lain masalah warisan, tadi teh atau kudu pasubun ka otak. Aya malas malah warisan mah aya nu plus beunang ku sorangan bapa paeh ninggalkeun pamajikan teu boga anak eta dunya ku pamajikan cokot saperopat sesana bikeun ka anak kabeh. Geus aya nu masantren ilmuna mamuaskeun luas tuh. Nya aya lalaki paeh ninggalkeun pamajikan anak 4 pamajikan bagi 8 1/8 sesana bikeun ka anak tuh aya nu menang bagian 2 pan lalaki malin. Hah? Awewe? Hah? Hiji itu sabelah. Lalaki manu mentak 2 bagian anak. Aya huluna 2. Kang mah sabelah. Jadi ieu nyangan ilmu teh, aya nu luhur ilmuna, aya nu saparo, aya nu saeudik sanajan bari samet tetep ieu warisan ti Nabi. Tak kitu, barang datang ka luhur gunung Nabi Isa di handap. Ibuna jam 8 keur sujud. Malum kakolot ngahormat. Itu kos zaman anak urang ayeuna kakolot geus ngajadikeun budak. Benar? Ah gitu. Tangateun we sia boga minantu, boga motor. Pan mitohan atuh tang ngumah motor. Oh. Iya mau ngomong geus saraba kena. Benernya di zaman akhir ngaranna. Barang datang ke jam 12 peuting ibu geus wayah tahajud. Kunaon ieu sujud di jam genep can hudang-hudang. Geus tahajud kudu izin ka Allah, izin ka malaikat di langit nongton ibu tahajud. Teu dikeun hudang bae. Dihudangkeun jam 3 ibu geus tahajud kadua kali, teu hudang keneh bae. Barang isuk-isuk manta salat subuh torojol malaikat malakal maut bahwa ibu maneh teh maut keur jam 8 sore. Sakitu be dongengna tah mah. Bisi rada salah benerkeun.
Benar. Sebab kuali nalekna make listrik lain cara make lampu tempel. Make lampu tempel mah rada angel, make listrik mah cepat katurun. Oh cepat ka ieu ka tundu. Malah mah cepat kalamur deui. Iya lain marah di aya pagawe PLN dia. Nya nu mantak sanajan make listrik aya di kees mah pareuman. Ulah jangan. Eta ka mata lawan satu lawan satu eta. Nabi ge lamun sare damar di pareuman. Padahal Nabi mah damarna kacang suuk mun ceuk urang. Kacang kalap minyak kalap eta. Di pareuman. Aya hiji carita lampuna pareum Nabi nyebut innalillahi wa inna ilaihi. Cek Siti Aisyah, ya Rasulullah pareum lampu bae maca innalillahi musibah pan ieu poek tah. Ieu urang gukung kitu kapake ilmu ieu. Lamun listrik pae aya nu maca innalillahi. Oh. Mun listrik pas bapae. Oh. Laju nyarekan PLN nya mantas mayar aing cenah nyemah. Tak ieu urang kikianan teh ulah terus-terusan kitu. Jadi ieu ngaji teh jangan pakeun kitu. Bacakeun innalillahi wa inna ilaihi. Barang datang ka jam 8 beurang, bebe malakal maut geus maot, ibuna geus maot, tungtungna malaikat mah malakal maut cek carita mah nu ngeduk liangna, nu mawa candana jeung bungkusna, langsung disolatkeun sebab ngondang ka urang lembur eta mah teu darekeun. Kata tanggal lembur eta Gunung Libanon nyebutna, "Oh Isa, uyuhan maneh be kuat." Kami mah diondang nyalakeun ka ditu sanajan salawatna 1 miliar saurang moal daek. Naon sebabna? Mauna di jalan guarala. Orai guarala le sakitu landak. Musian maneh bae sebab aya Nabi mah anti maung, anti segala macam moal teura. Geus begitu. Beres dipendam. Ambekan panjang deui. Beres dipendam Nabi Isa munajat ka Allah hayang ngobrol jeung ibuna nu aya di lobang kubur. Ya Allah, kumaha lamun kuring bicara jeung ibu kuring nu aya di lobang kubur, mangga bae Isa anjeun ku kami di longgaran. Panjang carita Nabi Isa teu nanyakeun naon ibu, kumaha ka di lobang kubur? Beuh Isa. Bener maneh, dunia mah tempat salakah. Tempat jengkel, tempat pusing, tempat sumpeng. Tapi ibu di dia bener maneh, ngeunah di lobang kubur tenang. Kuruntas, gerentes, Masya Allah. Cukup ibuna jawab gitu. Ngan kuring rek nanyakeun dicabut nyawa cenah ge. Ari eta ibu dicabut nyawa. Nah ieu Isa ieu lamun masalah dicabut nyawa, ibu meunang kangenan sakieu poharana ge eta pahitna di tikoro cabut nyawa masih karasa keneh bae. Padahal ibu ngeunah kangenan geus meujeuhna be meujeuhna. Tapi peuheurna urut dicabut nyawa masih karasa keneh bae. Tuh. Sakitu ge ibu nab sakitu ge ibu yang ibu urang mah nya ya aya oge diantarana anu dicabut sakarat teu nyeri nya digambarkeunana seperti awewe parawan gareulis sareng nyaho ka kasepan Nabi Yusuf cek anu hayang nyaho cek nuduk mere nyaho tah ayeuna Nabi Yusuf aya di godong. Kalamun hari keluar anjeun ieu nyerekel riwayat buah atau naon bae nya. Atawa sao. Bari cekal ku peso anu tajam. Nalika Nabi Yusuf keluar eta sao atau buah keureut ku peso anu tajam. Begitu di keluar Nabi Yusuf lain ngeureut buah, ngeureut ramo para rotong.